Naon ieu teh jobok ke deui. Geus kudu di jero. Naon? Lain naon-naon ribut di jero. Ribut naon? Bapak dek dipaehan ngan bapak eueuh. Juragan Anom diudak-udak turek ditembak. Alah, aya kejadian naon? Da siapa kitu tah di mata Karenanya ya di mana-mana gegedenkeun ngadariung teh dengekeun ku sia. Maksud tujuanana abeh nyaho gitu. Jadi tertinggalan wawasan. Ai kana ngadu hayam manehna mah milu. Heuh kumaha? Juragan Anom terek ditikahkeun. Kak. Kalas mending puri. Sugan teh nyaho. Kayu ting-ting. Saya mah ka mana karep. Dicekek sia ku aing. Ayo ting-ting mah ka aing atuh. Hayam we. Katrio macan we akang. Kalas mending puri putri Raja Astina teh. Dadaya kanan gitu entong. Musuh teh nu ngewa ka urang. Kudu loba kacamata teh atuh pake. Pan kacamata teh loba kacamata agama. Kacamata lahir, kacamata batin jeung kacamata riben. Pakai filter Kudu loba saku. Aduh, bener. Kudu lo basaku bener. Tuluy kumaha? Juragan Gatotkaca nolak. Juragan Arjuna ambek. Itu Ta eta deul. Nah, teu daek make dicarekan teh da eta mah urusan cinta meureun. atuh. Heuh jaga teuing. Eta teh kagila-gila keding. Sampeurkeun Juragan Arjuna, bapak aing oge dipaehan. Bapak urang. Heuh atuh sugan ku urang. Singnam ayo. Sembah kapihatur jeung diuk sia dek naon Deuk naon aten? geuning eta nyanak panah we dek naon nyampeurkeun aing ieu bade ngajajabkeun proposal we proposal kangge anjungan kangge gamelan di anjungan Jawa Barat kedah layak dan ninggal anjungan Jawa Timur Jawa Tengah memenuhi syarat 3 bulan yang karu ya Jawa Barat yang karumplit deh kan ai anjungan Jawa Barat meuni deuh meuni ukurian ya untuk terkenal nempo kana sikon si anteu lah teu ningali sikon aing teh keur naon ieu teh suasana kang rapat oh tuh kan bae nyelapkeun mah kitu kang maksudna teh mengamprok gitu mah eueuh bapana aya anakna sia dipiheulaan anakna di podaran ku aing dek lompat ka mana sia uleuh kurang ajar ningali kana situasi sia kang Gatotkaca sapanjang aya di Amarta di Pringgandani Juarwati di Ubek wae waduh yakin kahayangna Kurawa ieu Raden Gatotkaca
maksad nebihan nafsuna Arjuna kalayan moal mulih ke negara sapanjang Arjuna masih kene ngancam oge moal kapringgandani margi Arjuna pilih ngabujeng kapringgandani kitu kayana bade mansat ka Geganawiati kabur ngantun ke negara nanging bade amanat heula kasadayana pasukan Garuda Ngapak supados tiasa dironjatkeun keamanan ku ayana Gatotkaca bade ngantunkeun ieu negara ngepres soder merak ngibing sosoderan tindak gendinganipun macan-macanan Sinjang kirut sejatining wayang manjat ladrang kang mampang emu disebut perwira pahlawan pembela musa Satria Antambang Banteng benteng negara Satria Antambang Banteng benteng Wah, tinggal landas. Gun, gade nabrak gunung, Gun. Sampai kasih salamet ya, Agar. Ya,
ai ka sakolakeun mah budaknya Kue kang kagero. keur mah budakna ngan hiji Tambah jujur Rika. tambah jujur budakna waragad aya keur nyakolakeunana alah narajang di lemur aing mah deuleu Kumaha dilemurakan. hirup heureut pakeun pungsat bahan lieu ke waragap teu aya usaha koreh-koreh cok ari anak aya welasna Dar sore teu isuk teh. teu ka sakolakeun teu ka urus atuh puguh we nu hiji jadi bangsat Paling untung jadi pemulung. anu hiji deui tukang mabok Tuh kurianeunana. Baraket tato di kabeh. anu hiji deui burut anu hiji deui teu bisa leumpang geus 5 tahun awewe jinjak dak urang hiji pas nu awewe ponok sabelah sukuna teh Keluarga kasiksak teh ieu ya. ripuh heeh atur gatutuh teh. tah kitu euy Bina-bina teuing. nu matak pemerintah mah kurang kumaha kanyaahna ngabejaan Eta kudu jalujur cenah geuning pemerintah. yen hirup teh kudu ngarencana heeh dewek ulin ke Amerika harita biaya waragan ngajuru teh 5 juta Yeay. eta teh tahun 88 bareto waragan ngajuru teh 5 juta nu matak ditu mah mu ieu teh reuneuh teh Paingan kang jarang di ditu mah nu boga. heeh Kalah kayak kitu we nungton-nungton anjing geuning mah. da ngarencana tuh mikir jelema di ditu mah teu diajok-ajok ku pemerintah wae ayeuna aing boga gaji teh sabulan teh sakieu lamun aing boga pamajikan meureun diduakeun moal pimahieun can boga anak Ah diperhitungkeun heula. can nyakolakeun can gering anak teh moal mahi ya duit sakieu mikir ai di urang jang dibelesak heeh Can boga gawe jadi urang mah jeung padahal engke teh kumaha ayeuna nya euy aduh cak kitu euy hirup kudu direncana teh segala rupa persoalan teh kudu direncana heuh mun ceuk kacamata agama mah teh antal mautu qoblal mautu Ari hartos hartina teh kudu bisa maot saacana mati nah habet geuning kitu sancana mah beh dieu nah ai agama pan universal lahir batin jelasna ti mimiti gede nepi ka nu leutik kudu kitu sajalur hartina meureun samemeh nyieun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah ieu pagawean teh nyelakakeun atawa nyalametkeun jadi nu hartina urang teh turut kana aturan heeh tak kitu henteu turut kana aturan heuh wayahna we digejebur nya sabab naon sabab cilaka jeung salametna jalma teh pan gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pemerintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade mulak goreng buah goreng eta euy kumaha amal-amalan jelema mah heuh bener Kang ya di Anjungan Jawa Barat itu nya moho Taman Mini taman bugan 10 tahun langsung. aduh taman bugan maka jeung aya kareta gantung luas ya Kang heeh di sidik-sidik teh kareta gantung juga kanyut geus ya Karyakan heeh kangen aya kan siga kanyut kumaryakan. ngan aya kanyut karejut aya gantung heeh aya ngagantung nama sarua aya ngagantung mah sarua Ari ngagayot nama sarua.
anak da kanyut mah eueuh lemesna jeung ngaranna deui. Eta teh teu meunang teteh. Nah ari aing panggil jeung kanyut kudu nyebut termos. Tapi Heeh. tapi Tapi mun eueuh eta nya Kang Ewa. Da eueuh eta naana kanyut mah lemesna. Hendaknya eueuh dua ngaran. Heeh. Tak kitu euy. Paling-paling nyebut eta teh si Ece ka dieu teh. Ngaaturkeun nuhun ieu. Kak, Nyaeta ka sesepuh Anjungan Jawa Barat anu dina danget ieu sasat aya widi ti anjeunna. mohon. Nyaeta hadiah ti Bapak Gubernur Jawa Barat Aher, saha kangge masyarakat mohon. Dikang Aher. ti Kang Aher kanyaah kadeudeuh Kang Aher Gubernur Jawa Barat. naon Kang Aher atuh Aher teh singkatan Naon teh Kang? Kang Ahmad Heriawan. Oh, enya. Zaman singkat. Nya Singkat. Bade akang geus singkat naon? kanyaah kadeudeuh ka masyarakat Jawa Barat nu aya di Jakarta asa Jawa Barat. Di dieu teh geuningan aya kasepuhan Kang Abbas. Kang Abbas. Kang Haji Abbas Sareng Neng Fitri malah de kaul ke Neng Fitri macana dina lagu kulu-kulubem. beres. Teh Bapak Uking Sukri teh Putrana almarhum Abah Uking Sukri di ujung berung. ujung gerung Cigending. Nya tak jadi Pak Gubernur Jawa Barat teh ngintunkeun akang saparakan ti rombongan Giri Harja Tilu kedah ngahibur warga masyarakat anu aya di Jakarta. Urang Sunda, urang Jawa Barat anu aya di Jakarta. Tak kitu euy. Kanyaah Pak Aher, kanyaah Gubernur. Teu boleh didongkangan we geuning didatangan. Malihanan teu ka dieu teh da puguh da sarua artis-artis oge di ditu araya kada rumpul di Bandung. Dikasih buka. Pada ayeuna teh aya eta teh geuning di Gasibu. Gak sibuk mohon. Aya festival film Bandungnya. Dewek oge euy kawawakeun ka dieu. Heeh. Tadi nama peuting ieu teh dewek teh kuduna ka Surabaya. Erek naon ka mak Heuh Surabaya. dipikir-pikir dek naon dulur teh boga kana sok. Heeh. Heeh. Dulur teh boga jeung maksudna naon ka itu geura sok pikir. Mending ngalah duit di dieu heuh. Yang ongkos teh boga. Alah. Iya, pementasan seni budaya lokal. Oh mohon. Nyaah pisan Bapak Gubernur kana seni Sunda akang nepi ka Desember kedah kurilingan teh. Mohon Nya Gubernur Sabalemur. sama lemur teh ala. Eta resepna Ternyata geuning Pak Aher teh anu disangka ku dewek moal nyaah teh masing teh Gubernur kana seni. Hari pek teh nyaah heuning euy. Sudon ya Kang udang. Heeh. Tadi nama dewek teh ambek tadina. Benar adiknya kana budaya Lain bobodohan aing menyaan. kejong am. Heeh. Oh kada ditanya. Dumeh aya selenting kana ceuli aing cenah Bapak Gubernur mah teu resepeun kana seni Sunda kitu. Ditanyakeun deui pokan tidak tahu cenah kitu. Heeh, ari pek teh geuningan nyata jeung nyaah ayeuna mah. Nya euy. Heeh. Tingali fotona ge kasep diiket ongkos sareng aing. Anu mah Nyuna. Heeh. ka urang Sukabumi. Eta prestasi na Bapak Gubernur siapa yang jadi gubernur bayangkeun Gusti lain. Pesat Ribuan puskesmas anu parantos dibangun. Ratusan puskesmas anu aya rawat inap. Bayangkeun Gusti lain. Dina bos teh. SD, SMP gratis Jawa Barat. can Oh. can bos. Eta nu macak teh oge. Ayeuna can jalan-jalan loba nu raruksak meureun heueuh ngadaguan usum halodo. Dengan tanah halodo Juli. Da ai di omean usum hujan mah beak deui ke hujan. Leres eta teh bulan. Heeh. Jadi tamu Tak kitu euy. tamu modal. Pesat Pangwangunan di Jawa Barat pesat ayeuna. Amin. Wayana Pak Aher. Didoakeun Pak Aher sing panjang yuswana nya. Nya panjang jabatanana. Amin. Dukung ku urang sana. Oh, kontribusi urang walindang ti kudu ngadukung meureun. Nanya.
Ya, Karayak geuning. tumut urang kana program-program nanti pemerintah. Tenan. Tak kitu ja. Mudah-mudahan urang sadayana da peuting ieu teh akang teh kaserang batuk euy duh. Flu Palingan cekoh deh akang. dinu panas atuh abus ke tempat AC puguh we. Alah. Alergi aing mah ku AC teh. Ya. Kang. Kepala Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat Bapak Haji Dr. Anas Jainuddinnya. Nuhun ulujeng tepang sapara kancan waya di dieu. Amin. Kepala Seksi Seni Budaya Bapak Jaja Saputra. Aya. Sadayana we ieu mah teu kabaca di panonna geus ieu euy. Oh, Bisa naranya. alah. Gendaya lah kume sadayana. Tong leutik teuing atuh nulis euy ah. Kahayang teh. Oh, Eta ahlina gering. alah Asep anak tukang nempas wayang gering. Oke. Macet. Tak kitu yang geuning hirup di dunia teh nya euy. Nya kan. Urang sasat dijahit seni budaya lokal. Ada seni tradisi teh akar budaya nasional. Hah? Ciri bangsa urang anu masih keneh seni anu masih keneh bisa nepi ka subuh teh wayang. Alhamdulillah geuning nu malilu hirup anu dagang baso mah anu dagang wah martabak sate jeung sajabana di kampung-kampung mah geuning nya. Di dieu ge sami pan. Anu menang jodoh aya. Heeh, reueus teh kitu baheula mah pan wayang teh di kebon awi. Ayeuna mah di kebon tihang ieu tihang listrik, Nya caraang tihang besi. besi. Yang besi. Pan urang teh reueus itu dalang-dalang kana rumpul euy. Ti Bogor, ti Bekasi, Tidak. dalang Ujang, dalang Ajat, Dalang Deden. dalang Deden, Depok aya. di Depok, Si Mamah Inu. Mamah Inu aya. Aya. Alhamdulillah nuhun ulujeng tepang heupek cing mararaju ah jadi dalang ge. Kang Cing Herman. pararayu Kang Herman. kaseniman seniwati nu aya di Jakarta ieu ti rombongan Miss Cici saniwara baheula. Mohon Miss Cici. Anu kantos ka Heeh. Dicadar. Ayeuna aya pangajen ti gubernur DKI oge euy kesenian kebudayaan Sunda teh. Aya geuning kamari gitu kan. Sia teh gubernur Jakarta teh Pauji Bowo. Nya Yang dukung dik. si kumis. Kalau pak kumisna. Alah. Bener. Abang kokek. Kang Herman ngabagi Alah. jam geuning Kang jam tangan. Terus Mbah Jampang. Nok Cici ka dieu ayanya. Sapala putra heueuh nuhun. Mungkin Neneng Fitri mah aya. Kang Onang. Wah kararumpuh nuhun ah. Hariung Ti Majalengka mah ti Garut aya. Kuningan mah komo. Majalengka. Oh. Majalengka mah kaciri dina ngomongna dah. Kumaha? Heeh. kumaha. Atuh geuning aya wayang. Gini. Heeh. Si Neneng Garut. Heeh. Atuh geuningan aca wayang ada kemprung di mana? Kemprung lang Kata ye. Pajarkeun teh rek ngemprung cenah. Heeh. gila-gila keding. Alah. Heeh kadenge we tah urang Majalengka di Kadipaten ngene Parapatan ngene nya. Truk. Aing ngawayang ngene geus di Sumedang langsung ka Kuningan. Baheula mah pan sinen teh dihareup dina truk. Sare salalama. Nunutan dengan raracai sinen cenah. Tukang beca ning Kadipaten. Meureun nempo ka sinen teh kerenutan. Atuh geuning eta sinen namun digoreng patut. Gila-gila keding. Bener teh sare atuh ye. Meureun aya nempo di panggung susuna neuhneur. Da puguh diganjel ku saputangan. Aya dina truk mah ngeuning, atuh geuningan eta susuna meuni lepet.
Alah. Alah. Benar. Oh. Alah. Nuhun ah. Urang Sumedang mah, urang Tasik, urang Ciamis, Sararaya, Raya. Cianjur, urang Kadupana aya. Di Banten aya. Kadang cobek aya. Hah? Sono lila teuing urang teh 12 tahun nya teh ka dieu. Kadang urang mah kadarayeun. Alah. Sing paranjang Yuswa we ah sadayana garde milik aya di Jakarta teh. Nya. Urang Cisewu aya. Pasian jam tangan Kang Herman ditekan. Hah? Pasian jam tangan Kang Herman. Oh, aya nu mere jam tangan dulu ka dewek tuh. Aya oleh-oleh keur budak. Pasar Senen. Ti sae teh? Kang Herman. Kang Herman. Kang Herman. Aluh ieu jam tangan cenah. Ti Ude si bungsu Merek Saitong. agen aneka naon teh? Agen aneka minuman es balok Pasar Senen Blok 3 nuhun ah Herman ah katampi pisan ieu Ada tongki. jam tanganna Amin. nya Curug Kawih 2. Dua. di Mamah Inu imah Depok ieu nyecep kadek nuhun geulis Abah dicecep ieu aduh Ya Abah. nuhun ah tepang deui sareng Mamah Inu tah alah aya ku bagja peucing ieu heuh sanajan bari gering oge bagja we hate mah heuh Kara rumput. alah ieu muni ateu teh ti koro euy duh Saduakan. sarua seuing heuh oh da kitu tah jelema di dunya mah aya cager aya gering aya paeh Kajelem. ya Tapi diberikan roji mah da ini melang euy duh ka bapak aing teuing ka mana luncatna eta di jero tadi eueuh juragan Anom Gatot Kaca diancam eta piraanan teh dititah dikawinkeun meuni mumul Oh, bulurang nya. heuh Batur mau beberapa diserap. Batur memaksa nih. manya dititah genah meuni kamu padahal tuh bogoh mah tuh cekek we kaitunya tak itu euy neneangan bapak aing pasti lamun bebeja ka itu lamun eueuh ditumaritis emak moal teu ngambek Nya atuh. nah cenah mun teu diteangan sia teh ah serba susah aing lah naon Teangan we kayak Coba tuh ayo urang teangan euy ka mana we lah urang nuturkeun inung suku gegelis panun kayak itu. entar oge pangi. entar oge panggih sugan ada doakeun ya nya ya salame ka sadayana nya Leres. anu aya di DKI Sing salah lumpur sing saraneat gitu kan. Sing raja milih. mulih nangke kalemur teh mawa rezeki tiasa nyumbangkeun sabagian rezekina nu kangge masjid nu kangge naone kegiatan sosial anu aya di lemur sampeureun urang ke kahareupna kudu pinuhan hirup mah ku kahadean supaya engke di akhirat teh moal ditimbang deui heuh cenah depan di akhirat teh bakal ditimbang urang teh heuh lamun berat kana dosa meureun ti gubrak ka neraka berat kana bener asup ka sawarga tah jeung tibatan ditimbang di ditu mending nimbang maneh we ti ayeuna geus ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwat ti ayeuna kahareupeung beuratan ku kahadean Leres. nya doakeun jeung buru panggih dewek jeung bapak dewek euy Ngiring doa ya. panunung ti disbudbar aya ka dieu ti disparbud Aya kan heuh nuhun ah wilujeng tepang Panunung. Di balabakan. naon ngaranek deui. Pak Aya kan. Yuh. Bukan teh bapak aing entok
katipu aing. Kulubem mangga Neneng Fitri sareng Pak Haji Abbas diaturanan kalur panggung sogi urang sambut kurang sadayana keprok ah iya made aturanan kalur panggung dina lagu kulubem wilujeng ngadangukeun wilujeng nyakseni kasadayana. Diarahkan ke Abbas. Ye gini ye. Gini. Yang si gening itu. Beri ngadat beri calik nih. Dor ah. Ya. Lampu. Puguh ugi ayeuna mah gamparan hatur nuhun ka diri abdillah nyanda teh lumayan pisan abongnya seueur deui alah nu pukul tung ti abdi buktina gening kaduhung manis buktina gening kaduhung Bapak Jainuddin kapayun Bapak gegera abdi antosan ulah wa kaluluasan Kang Abbas anu mana Kang Abbas ulah waka dahulu wasan Kapayun Pak Haji Abbas Kabingung temangih tungtung kasusah kadaek pisah ngulubut hati baring hante benang di baberan najan awit mun rajit mah mata bati gering pikirlah obat sabar nih abdi ayah nanda baik kasedih keperih kumaha Kang Abbas nakandung kapilung Gusti manis punten di biara ngadeg ya bila anu bade nyawer mangga manis lah Bapak Jainuddin ayah geningan kapayun heula kita anak selama
Haji Udin diangkut di luhur panggung. Anu mana Bapak Haji Udin? Bapak Haji Udin. Aturan Kang Rodia alah buat kopi ayah jade karang geuyeuh ibu ade buat kopi matur nuhun Bu asik alang ulah pati diheureun Bapak Jajan kagungan taman gigi maka kapayan Bapak Jajan diaturan anda sasarengan mangga Bapak Alok lamun jauh ese ngaju Kang Yuyu Kang Yuyu anu mana aya deh mun jangkangan ese nuang Ibu Haji mun jangkangan ese nuang Ibu Haji. Ibu ade ibu dia kaparayun lamun jauh hese nyusur dungan mana bangga hese lamun jauh hese nyusur mun bangga hese neha ibu dia mun
dekade ibu Haji Hadiah sareng ibu ade teneng mangga kapayun dekade temandi lama-lama Kang Udin kamana Kang Udin si jangkung hidup dekade Kemana Ibu Haji? naik panggung Kang Udin naik panggung iu di haturan Kang Atep Kang Haji Atep Kang Derlin teraskeun aya kene Kang Atep tebit-tebit di Tangerang sera kene kasenian anunya mangga Pak Dedi Wah, orang talun. iya asik mangga Kang Yuyu Kang Jaja mangga dihaturana Kang Udin Ibu Haji dia Jade mangga kapayun di marana calikna so mangga kapayun buah kopi rarangkeun buah kopi
Kang Yuyu Jakarta, Kang Udin mangga dihaturanan. Teh Cicin, Cedia, Ade mangga. Anu mana Akang Yuyu, Akang Yuyu, anu mana, anu mana Akang Udin, anu mana, anu mana, mangga gerak kaparayuna aku cicing. Teh neneng dak hoyong tepat anu mana ibu cici Kang Yuyu sabarang sareng Kang Udin. Teh neneng hoyong patepat mangga urang sasareng kamari Kimi Cici Jakarta kapayun sareng hai mangga urang sasarangan olah seni kabudayaan kaparayun urang sareng gugun jagan tibatan kadang bungsu mendingan tibatan abdi dipalsu mendingan murahan balik darah angkat tadi. Pot lah suara naon eta asal nguping suara asbak gitu ya. Cing wah suanten naon wah asbak rabi Abong di leuweung jang aya anak ganeng kakolotek doraka masih eta naon adi gede euy anana di leuweung marupa-rupa sasatuan di sarada meureun ulah loba dedengean ulah loba ting dedengean sababna leret atuh karena tincakeun teh jadi we cilaka ku pamolah sorangan lain aya sugan teh weuh lomang tadi ukuring teh borogek we efek teh digebrus kadinya kana lomang geuleuh juri ngomong teh kitu-kitu sia teh ragaman teh teh sia eueuh kuring teh meuni reuwas tak kuring teh gebrus untung teu kahanap ngeunaonan aya sia kikituan aya buah sia lalieur sia teh buah garelo udah kabawa ya cek kayak ngoge nular penyakit gitu mah kabawakeun atuh ampun
sarombongan jadi terlibat kabeh ieu. Alah, ampun teh. Allah, anjir. Kalenci mun geus gede kitu monyong. Jauh. Toke nu kitu sia teh. Dasar geus lalieur. Aja kagak naon iwung. Jauh-jauh rezeki umum. Wilujeng tepang wanara nuhun satria. Kekejang samar-samar ye dewek teh cu. Nya Pak Bige. Asa geus pangit teh jeung ieu nya. Dah, cing emut-emut. Kaget kun nirahan ningali kang sampun prapta Raden Pandu putra mahkota Nagara Astina penak sareng wanara di satengahing alas ngandika Kakang Semar ieu nun aya makhluk aneh Dah. naon teh kelenci agan lain monyet Ih, kalau lainnya menikah sehat gitu monyet eleh ku monyet kasehatan. ai jelema menikah ruleuh Ai monyet tapi ka mulus gitu. aing sia mah Eleh ku monyet lieur kesehatan. lain eta meuni bodas kitu buluna kabehnya Oh, meuni ngeplak ka Wasutra kan. di urang mah beungeutna wungkul monyet teh Dah. bodas teh Saha? karek beungeutna Heeh. Eta mah teuing dek ngabodasan ka handapna sing moal moal monyet kawinan mah kitu. ka saha teh sia teh ka monyet Oh, suka teh ka urang. geuning karasa kana hate aing bapak monyet lain tong ame curing sia Karaos we kana hatena monyet tuh. wilujeng tepang wanara nuhun satria saha kakas ke kakasih anjeun teh saha ngaran kaula teh Pandu ngan sakitu kituna ai keur urang kali mah Pandu Winata teteh Eta teh Panudidin bageula. iya keur budakna pisan mah Pandu Abdullah Percaya teh. Banar Kadu nya pami ieu ye Semar Abdurrahman Banar peuteuy eta mah. kumaha we ja Banar Mujair alah ampun Atuh dari dege teuing atuh. ai eta anu tukang sim kuring seun pinguin Semar seun cing kakolot teh tong kitu-kitu teuing Hayang doraka meureun si eta mah. ai eta abdi aher Bapak Gubernur tamas kemana karep we ai itu nu tukang abdi ieu ayu ting ting Aduh, paingan gelis atuh. Paingan cantik. Paingan samperenik atuh. Paingan nepi ka mola kitu. di mana kaula teh ti Astina sami sadaya abdi mah ti Ciniru Aduh, ayanya ayu ting ting di Ciniru aya wae.
kan maksud aya di tempat dek naon kaula teh sejak milarian pusaka naon pusaka Jaya Kamulyan Jaya kemuliaan pusaka Jaya Kamulyan leres cagak tilu teh yo ieu jelema jain jelema darah tangga dupi salira saha wanara tangtos nage setiap ayat dat sifat asma jeung apa beda ieu mah murid Ayub gitu ya. ada bisa jadi teh murid Ustaz Ayu ari hartina dat wujud sifat rupa asma jenengan apa pagawean benar atuh teh jadi setiap dat kitu teh yakin rupina aya asmaan oh aya naon asma teh batuk eungap nah saya teh muni hese-hese teuing asma penyakit atuh tama ngaran kaula teh Hanoman uluh amuing ujang tobat wah ingat ayeuna mah meureun inget keneh ka kuring ke ieu teh oman Hanoman oh benar kungsi baheula Pak anggar keneh di Garawangi Islam teh ora karepe alah Oman Sutisna tama disangka teuing ieu teh upami teu lepat mah ieu teh sieun pahlawan kapungkur wah zaman Ramayana zaman Ramakawalon Ramayana Ramayana gitu sia kunyuk tong nyarekan kunyuk aya monyet si kasiniran gitu ieu teh yang Anoman bu dulu itu ho ratusan tahun jang man ratusan apa keneh ka kuring keledan dawala ieu teh cepot Semar tobat baheula pan kungsi yo aki aya keneh tubuh sok mewe nya monyet oge ning sarua monyet ka Cepanonan atuh teu sangka teuing nah bisa panggih deui ajaman kiwari kasung tobat teuing ieu jago baheula teh kantos tidak lelah Anoman halangan runtangan tak jadi masalah kerasati atau eta masun gokong Bambang Kombayana di negara atas barat iya inggih tibrat madia nyaeta ngajugjug kaya tempat maksad milarian pusaka Jaya Kamulyan les wilujeng tepang satria nuhun satria Hai barudak ngora wungkul di tiap-tiap negaranya euy laras pamilon mun sarua sami ngintunkeun pemuda Iya. Kang tapi hebat kudaekna oge di nya pengalaman atuh barudak teh saha sampean ngaran kaula teh Pandu leres di negara Astina deh maksad ka ieu tempat sami kaula teh milarian pusaka Jaya Kamulyan deh wakil sami atuh kaula oge si Bambang Kombayana leres Bambang Kombayana Bambang Kubayana keur budakna teh kokom teh bisa jadi itu teh ujang kokong lamun juragan Pandu keur leutik teh Pandi kungsi nyupir teh tadi lamun bapak keur budakna teh Dibja
dasar lupa tuh teh. Sia dicitak ku aing. Jang cicing jang. Ama kakang Benar. Geus macam ini nu asih di pulang seungis ya. kebenang di bejaan bukan Ting atuh urang ulah galak kitu ulah ampang leungeun sobar lanan. Jelema kieu mah kudu diwarah ku aing. jelema teh Mun teu beunang di bejaan sidik eta eusina mah belegug. da barang nama wadu kieuna atuh Otak teh dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta nah sia teh beda teh euah-euah. kalakuan teh Tah ieu Pak bahayana teh Pak. Pusaka-pusaka teh. Sidik eta mah barangna mah ciri hartina teh. Murukana meureun Siliwangi teh meureunna maung meureun. baru kana jugurugna mau meureun Heeh, eta sili seungitan. Siliwawangian gambarna maung nya eta manusia unggulan. Da belegug-belegug teuing. Ieu mah loba nu kasurupan nih. yang kelapa Aing Prabu Siliwangi. Hayang nog hayam. Hah, juri goblok nu kitu mah. Heeh. sidik pagaweanana kudu diturut teh Cing, kaula mah hayang teh nyosa gedeung. Eta nu tadi ngomong sia. Dek dibikeun moal. Kang, kula hiji lemah hayang naon? Hayang dicekek teh ku abdi. Mun kabina-bina teh hayang digebrok teh mah. yang diledot tuh Nya oge aing petek ya sok pecakan sok aglut mah deuleu. percaya kakang Haji Didin atuh pikiranna. percaya kakang Tong boro jelema deuleu beus diangkat ku leungeun sabelah. percaya Ku Haji Didin mahnya beus-beusan geuning pecocokan budak. anu tidak plastik bisa ngagilek didangu teh baju Dibikeun nuhun teh dibikeun kaum bayana. Ulah dianggap remeh ku sampean. Nemak bagong wah sanajan jauh teu dikeceng ku aing sanggupkeunna. dah Komo aing mah beurit percaya jarak 1 kilometer ku aing waktu latihan baheula makan tembak ku aing beunang beunang. kaburu abus kana liang. dah jauh sekilometer menemukan Lain sih ieu meni kitu ngomongna teh nya. deui janji ngabe Yang engab dek dipasrahkeun panu naon anu kedah dipasrahkeun ku kaula da anu disangemkeun me teh eta teh sasatna emutaneun salira nuhun dibikeun teu dibikeun modar sia wah eta kugeugeuh upami parantos nyaurkeun modar hartina dek ngalan nyawa kaula jigana eta teh mangrupakeun ancaman moal sarubaka bisa nyaah ka dirina lintang ti dirina. Wani marang aku ora wani dening ngapakulanang kulanang aji mulati tegah kadijaya urang padanya tersabuk melang tatu adu telu ampar tiga senadyan mau pintu rakat tenger besok katara pun jili apa-apa aku ora tau wedine maju ulah hanyir eta basa tapi ka haling aja dok leung lamun bisa lompat sakitu kepoh teh jang aya nu maksa kitu jelema bukan teh rupa-rupa wah aya nu kumurugo jelema teh karakter jelema eta rupa-rupanya oh di dunya kan Iya. ih aya nu neuk sawe kan ku abdi lah cicing ku abdi saweas kan ku abdi cicing nah tuh bilih kirang tanaga sama teh abdi 3 kali kumaha nyamatna nyamatna nya Haji Didin beres PO PO deh nyingkas ya nah wah kuat anu merugo deui saya tahu saweas satu ku abdi gat nyingkas reret da eta nyokot batu sok atuh baledogkeun nah sia teu keuna ngaplos suka teu ngaplos
lieur mun eta si goblok. Abong payus kena rupa sia kombayana komunis teh eta teh yana demi ka timimiti cacapek nepi ka kalakuan gitu patus ya nepi ka kelakar teh gedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta sapetang sia bisa ngomong ya aing mah tuh udah make susu udah dilatih udah bener hoi bisaan misian padengeul aing ya udah nyahor di tengeul anak buah Haji Hamim aing percaya hei tak ya tuh hei tuh hei ya tuh wes tak tobat Allah percaya meni nyet sampai teh si ku aing kana hulu angeun percaya bangsa ya kurang ajar naon ka kayak gitu tah di sakoleweng nya ge ngomongna dunungan aing maleulus sabedug sakali ngomong mah kita tak ngomong teh kasauranana kumaha ka kombayana udah lemas kalakuan teu beda ti euwah-euwah bisa wani pandu jeung hadapan aing sanajan pinter ora ketenger bisa lah katarapun Julia papa sorangan we nun ninggi kula nuwun Indramayu wayang kulit Cirebon gitu wayang Indramayu gitu mah wayang teh kap itu nonyok di teh wakap cap nyeret dikaitukeun tang plok burusut naon ka burusut ngising